Pasal mertelakeun najis. Sakur ain bijil tina kubul dubur eta najis lian mani nu ditutur anjing babi arak bangke getih nanah bulu bangke tulang ceker najeng utah anging bangke jalma simet lauk cai eta tilu rupa bangke tetep suci. Ari rehak ciduh leho korong cileh eta lain najis tapi barang geleh. Angga hota pisah tina sasatoan anu hirup hukum bangke sato hewan. Anging bulu sato hewan nu didahar jeung ciduhna kesang kasturi teu samar. Pasal ngabersihkeun barang anu najis. Suci lamun jadi cuka eta arak ku sorangan najan dipoe ngagolak. Ari ngumbah najis anjing sareng babi 7 kali make taneuh nu sakali. Ari najis salian anjing jeung babi lamun leungit aen cukup ku sakali. Tapi utamana ngumbah 3 kali najan najis leungit ku ngumbah mimiti. Ari kulit bangke lian anjing babi ku disamak eta kulit jadi suci. Ari nanah cenang bisul getih rahet dihampura mun saeutik dina solat. Deui dihampura najis leutik pisan teu katingal ku tingali pertengahan. Ari ciki budak lalaki anu acan umur 2 tahun tinga juru sareng acan barang dahar lian susu cukup dikep retan cai tempat itu. Ari najis hukum cukup ku sakali ngaliwatkeun cai kana tempat tadi. Pasal mertelakeun fardu wudu. Fardu wudu aya genep sadayana. Hiji niat, kadua ngumbah beungeutna, 3 ngumbah leungeun 2 jeung sikuna, 4 ngusap saeutik tina sirahna, 5 ngumbah suku 2 nepi kana
mumuncangan tartib rukun kagenepna. Pasal martelakeun nu ngabatalkeun kana wudu. Opat rupa ngabatalkeun kana wudu, coba bilang ku maneh ulah kaliru. Hiji nu kaluar ti salasa hiji ubul dubur naon bae lian mani. Kaduana leungit akal sabab edan sabab weureu sare sakalor jeung ayan. Anging jalma sare nu rapet biritna kana tempat diuk teu batal wuduna. Katiluna paantel kulit awewe jeung lalaki duanana pada gede. Batal soteh antel jeung lain mahramna sareng teu make hahalang antarana. Kaopatna nyabak kubul sareng dubur bangsa jalma ku dampaleungeun di lagar.